Katonggoh ka imah Mang Asep, aya biawak deket tuturus. Ari kabogoh hayang nu kasep, tapi awak tara diurus. Ngalakor mak katungilis, mangyana ngalacau. Percuma banget nagelis, lamun awakna bararau. Arek gawe ngalagesik, teh esih sendalna leungit. Jadi awewe kudu resik, awak bersih jeung sareungit. Bae awak tungkul di tako cerum, duruk toge bau hangit. Ulah awak wungkul anu harum, buuk oge kudu seungit. Teh Ara diteke ku gayung, suuk Mang Edi ditukeran jeung cau. Gara-gara esok ditiung, buuk jadi bararau. Tapi tenang, walaupun berhijab, jangan khawatir rambut kamu bau. Karena sekarang ada Azalea Hair Vitamin. Vitamin buuk yang praktis, terutama untuk wanita yang berhijab, yang mempunyai manfaat menutrisi, melembabkan, menguatkan buuk, dan melindungi dari radikal bebas dan juga polusi. Serta bisa digunakan sebagai hijab mist. Karena mengandung 5 bahan aktif seperti minyak zaitun, strak lidah buaya, ginseng, alantoin, dan minyak muncang. Dengan Azalea Hair Vitamin, rambut kamu jadi berkilau, lembut, segar, dan juga sengit.